Goblok teh. Sahaja mah teh. Anjir. Mana Mang Red? Olahraga atuh sehat. Olahraga sih kan heueuh. Ka mana mau nang? Anu ngora. Payu gitu. Aing mah tak payu oge, ieu. Aing geus kawin 4 kali. Juga nu heueuh juga aroma manis anjir. Ieu awewe nu rek datangan teh nu kalima, ieu teh. Terima. Nu kalima atuh. Teu kudu olahraga urang kieu awak leutik, nu penting mah da muter. Ngomong kawin tong harewasan, ketarik. Ento, ieu mah urusan kawin ieu mah. Geus lah, sieun ka bawah lah. Ngapain? Pamajikan teh anggar hiji wae. Hiji, maksudnya. Kamajuan. Terus? Ragu geus kumis maju. Pamajikan hiji. Ka aing atuh 4. Hiji wae ketang. Aing mah carekan wae. 4 kumaha? Ih. Naon teh seuri? Ka mana? Apel. Ngora. Anu ngora. Heeh. Aing kamari kemana? Ya, mau nah. Kalau udah teh sing dengeun ieu mah. Mau naik ke mana? Apel. Hah? Apel atuh. Aing teh salah dangu. Nah, situ kunaon salah daun. Apel kumaha mau nang ku pamajikan itu sieun. Engke, yuk bisi dicincang kayak jadi perkedel. Pencitraan sia teh. Oh, iya nu benernya ka mana ieu? Dengan duit, aing boga duit. Sarua tuh kitu mah, itu boga duit. Naonnya euy? Nah, duiteun. Kan aing mah di dieu geus terkenal. Loba awewena. Ayeuna mah urang neangan korban. Ke korbanna saha? Si kumis. Si Bang Dedi. Aya Dedi. Aya. Ieu. Eta mah loba duit, tapi pamajikan hiji. Aing geus ruas teh. Kan urang ngaruh duit lah, itu mah mau apa? Mau daekeun nu duit mah. Si eta mah tekop dibere awewe asal jempe. Pasti. Berarti kumaha carana ieu? Neangan trik gitu ame babari ketipuna teu lila. Urang bisa arulin ke malam minggu panena teh. Bungpung deket geroan. Oh mangke, ayo udah mau loba atuh buat. Aduh, capek lah ngasoh di dia kalau cenah sengenges. Sesuai dengan janji tadi. Naon? Anu ngora, lagi lu mah. Bung harusnya ke pemajikan Moal urang. Urang mah ieu nyaget dandanan kieu. Moal lebih beja urusan gitu mah. Nu penting, Tah eta moal. Yo aya Dedi. Dangukeun. Sia tuh geus teu zaman ayeuna pamajikan hiji. Satia mah kudu kanu diimah setiap tikungan ada. Ye. Teu kabita siga urang pamajikan 5. Ya. Ningali Mang Unang. Pagawean eta. Nya heueuh. Ayeuna percuma olahraga unggal poe pamajikan hiji. Ningali Mang Unang meskipun rambutna jiga harum manis tapi payu. Ya aya Dedi merasa kumisnya jantan tapi ngan hiji-hiji anjir. Ya lakeun. Aya gitu. Aya. Gimana? Pokoknya mah kieu engke peuting di bejaan deui. Ulah waka peuting ayeuna we panggihkeun heula. Heug dipanggihkeun. Ngan heula ayeuna Mang Unang. Awewe lamun teu dibebenjokeun ku duit. Heuh si eta mah euy. Hese. Awalna mah kieu. Jadi kudu kumaha? Si eta mah minimal kieu lah. Mere duit teh jang ka indungna beli martabak. Pemancing. Jang ongkos urang ka ditu nikah. Halus bener. Teu percayaeun. Aya Dedi. Yo. Aing gitar Spanyol mah eleh. Manyo 100. Ya, martabak we 50 ribuan. Eta mah jang meuli sabun mandi. Aing. Ayo. Ya kumaha? Sabaraha tuh? 300.
Geus sore deui. Tilu ra. Geus tong jadi lah, Geus eta pamanjer. Tong jadi ya. Pamanjer Urang mah ngadukung kurang kumaha. Ya. Lamun jual beli biasana kan geus aya barang ada uang. Saya makan pamanjer lah. Ieu mah teh jual beli aya Dedi. Geus pamanjer geus ame tara. Aing aing rada hari uang ieu mah. Geus beberean teh kieu san. Urang udah goan di dieu. Udah goan. Aing mah kunyuk teh benar gitu. Oh cengas-cengos gitu dua nana. Teu pantas kena rupana anjir. Lihat teh, lihat. Nungguin ya. Aman dong. Aman lah, siapa yang aman. Ya, pokoknya mah Pak Dedi mah tinggal dongkap, tinggal menikmati. Kurang kumaha orang bager ya. Apa limana tuh? Geus di bejaan pokoknya mah di tukangan warung aya saung. Tah didinya geus dibejakeun didinya. Antong lilat deui ayeuna setengah jam deui. Idit buru-buru. Urang mah kai mandi mah. Eta kudu geus langsung da ieu. Nu penting mah. Saya ka mana? Apa teh nyamperkeun ieu? Karek DP. Karek DP. Supaya urusan lancar eta teh. Karek DP. Mana tadi nanya? Mana tadi kumahanya kan dipikeun. Dipikeun. Yang olo indungna, adina. Atuh, Ieu. Kan 300. Tadi geus pego. Heeh, di 2,5. Saya teh 100, tah 50 deui kayak jangan urang ngarokok, mah urang teu ngarokoknya. Lieur tadi minta 300, aya 3,5. 300 teh jang tadi. Itu hari urang kan. Iya. Udud. Geus sih pokona mah di warung. Rudet lah. Di saung. Moro ah, geus ya. Selamat menikmati. Pokoknya mah juga gitar Spanyol. Teflon. Kumaha eta awena aya wah. Kira. Sahanya euy. Nya cek aing ge da geus puguh maunang teh payu ka we ji acan bolagaan kitu. Ya. Gampang lah. Si Neng Bet. Neng Bet. Naon sia ngalani? Henteu Pak, punten Pak, henteu. Goblok teh. Papi. Papi, barusan tuh tadi teh ada yang nanyain Neneng. Terus mau ngajak ketemuan. Aduh, Neng Betty, ye. Papi teh punya anak cuman satu-satunya kamu. Baru aja tumbuh kumis ya, Betty ya. Aduh, udah jangan ada ketemuan-ketemuan. Sayang, kamu sudah cantik gini, ya Allah. Nggak mau, Iya, pengen laku. Jangan. Tapi banyak uangnya. Yang benar. Asli. Aku dibilangin sama teman aku dia tuh kaya raya. Ayo, udah Betty di sini aja. Biar papi yang Nggak boleh. Kan Neneng mah pengen laku. Papi, doain aku ya. Iya, sayang. Makasih. Kok gak dimarahin sekarang mah? Enggak. Yakin? Enggak. Nanti bagi dua aja uangnya. Makasih Papi. I love you. Doain Nenek. Bye. Iya, Nenek. Dadah. Pak Dedi ya? Ini aku Neng Betty, katanya kan pengen ketemuan. Hei, sayang, ayo. Ketemu di sana dulu ngobrol dulu. Enggak ngobrol dulu. Enggak, ayo. Itu ketemu sama papi aku. Cepet, simpen. Turun, ayo. Cepet, ketemu papi aku dulu di rumah ya. Papi, ya Neng, yang mau ketemu sama Neneng. Subhanallah, calon mantuku. Aduh, ganteng banget. Sini. Ini banyak uangnya juga. Percaya padamu. Sayang. Ayo. Sayang. Sayang. Ya, kunaon temen hece. Enggak mau. Sayang. Siapa namanya? Pak Dedi yang romantis. Pak Dedi, ayo Pak Dedi. Ayo. Ini ketemu sama papi di rumah. Pak Dedi. Ya, hei, kadi yuk. Naon ya teh? Nolak apa? Kamu teh nolak. Kadi yuk. Pak Dedi. Itu sayang. Ayo ajakin ketemu papi.